Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha tah ayeuna barudak keayaana mugia sadayana sararehatnya. Barudak tepang deui sareng gunukeun ayeuna urang ngawitan deui ngabahas ngeunaan Rineka Budaya Sunda ya, pengajaran Rineka Budaya Sunda. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan ieu tah ngeunaan karawitan gending. Enten urang ngabahas perkawis karawitan gendingnya ayeuna nya. Cobi saha anu masih emut naon tah nu namina karawitan gending teh? Ieu pengajaran anu sateu acananya. Karawitan gending teh ieu tah, masih emut henteu. Ieu tah nya, nyaeta karawitan anu ditepikeun ku sora tatabeuhan atawa sora waditra nya. Eten karawitan anu ditepikeun ku sora tatabeuhan. Sanes ku sora manusa tapi ku sora tatabeuhan atawa waditra. Cobi ditinggal ieu contoh-contoh waditra tanapi contoh-contoh tatabeuhan. Ibu pedak ibu tayangkeun anu contoh-contoh alat karawitan teh ngan genep ya, saleresna seueur karawitan Sunda teh. Ibu ditinggalikeun ka hidep ngan ukur genep rupa. Naon tah ieu namina ieu naon sanu terang? Eta namina kendang ya. Tinggal dijieunna tina naon tah kendang? Nya tina naon tah aya kulitna di dinya. Teras nu ieu tah nu kadua naon ieu? Namina nu kadua saha nu terang? Namina angklung. Insyaallah tos pada uninga nya, ya namina angklung. Teras anu katilu naon namina ieu? Saha nu kantos ninggal? Nah, ieu teh kacapi sareng suling. Ieu kacapina teras ieu sulingna. Ieu mah kamonesan ya karawitan Sunda sapertos kitu. Terus anu dihandapna naon tah ieu namina teh calung. Dijieun tina naon tah sapertos kieu? Insyaallah apa ya? Naon dijieun tina awi nya calung. Terus anu ieu tah anu tengah naon namina? Ieu teh namina goong ya, goong. Antos ninggalnya insyaallah. Terus ieu anu terakhir jenglong naminanya jenglong. Ieu teh rupa-rupa alat-alat karawitan teh ditabeuhna teh rupi-rupi nya, aya anu ditepak tah sapertos ieu ditepak. Ditepakna teh tiasa kuleungeun. Terus aya nu panakol oge, aya nu nggo panakol. Terus pami angklung dikumaha angklung ditabeuhna? Digesek, digoyang-goyang tah lamun bahasa Sunda mah nya. Terus ieu teh anu kacapi dikumaha? Di naon tah namina teh? Dipetik kacapi teh nya. Ieu suling dikumaha suling? Ditiupnya. Ieu calung dikumaha? Ditakol, leres. Sami sareng ieu tah nya, sareng goong. Sami sareng jenglong tah kitu. Ieu teh rupi-rupi contoh alat karawitan nu aya di urang, aya di Sunda ya. Barudak dina nabeuna ieu teh aya dua rupa nya. Aya anu mandiri, aya anu ngelompok. Tah anu ngelompok teh sapertos ieu tah sapertos angklung, kedah kelompok eta mah ya. Sapertos nanti aya di dieu nu ngelompok calung oke tiasa kedah kelompok ya. Aya oge nu mandiri. Anu mandiri teh maksudna teh pami ditabuh mandiri oge teu jeung alat musik nu lain pakaraos ka kupingna ya. Sapertos ieu kacapi, teras suling ya tiasa mandiri. Barudak pami ditingali tina sora nya alat karawitan teh aya dua rupa nyaeta anu kahiji disebatna waditra nya. Waditra mah aya nadaan. Terus anu kadua disebatna teh tatabeuhan. Ieu mah teu aya nadaan ya.
anu dina alat musik mah dina seni musik mah tatabuhan teh sok disebat perkusi tah kitu nya. Pami dina sajarahna menurut ahli musik tatabuhan mah tos aya tiba heula nya tatabuhan mah tos aya tiba heula eta teh kapungkur dijieuna tina batu tina nonita tina kulit sasatoan ya eta teh ditabeuh gitu eta mah tos aya ti kapungkur maka eta teh tos aya ti waktos manusia primitif nya geus nyarieun eta teh tatabuhan nya ku ibu ditinggalikeun contoh ayeuna contoh waditra non anu kaasup waditra teh anu kaasup waditra teh ieu anu aya nadaan teh contohna teh kacapi teras calung teras angklung jeung sajabana nya ieu anu kaasup waditra teras anu kaasup tatabuhan naon tah ieu contohna celempung teras kendang kohkol eta anu kaasupna tatabuhan atawa perkusi dina seni musik mah nya. Oke, insyaallah dina pertemuan salajengna urang dibahas tah ngeunaan waditra sareng tatabuhan teh nya. Barudak ayeuna ditinggal deui contoh alat karawitan ieu nya. Ieu teh tadi ku ibu disebatkeun aya anu tiasa dimainkeun anu ditabeuhkeun bebarengan aya anu atau kelompok aya anu bisa ditabeuh sesoranganan atau mandirinya. Tah ayeuna ku ibu bade ditinggalikeun contoh tatabeuhan atau tanapi contoh mainkeunana ya pidangan karawitan gending anu make ieu tah nu make ieu tah ya make ieu namina nu make angklung ieu teh pedaran atanapi pidangan angklung murid SD Al-Amin anu tahun 2018 ya udah ditinggal kumaha cara mainkeunana teras ditinggal we raoseun ya insyaallah raoseun hingga ditinggalnya ku hidup.
barudak tah kitu pedaran tata behan pedaran waditra nya waditra angklung. Insya Allah hidup oge bakal tiasanya. Barudak mung sakitu pangajaran RBS dinten ayeuna ya. Dinten ieu urang parantos ngabahas ngeunaan karawitan gending ya. Aya sabaraha karawitan gending teh tadi? Aya dina sora, ditinggali dina sora aya 2 rupanya anu disebatna waditra, terus anu disebatna tatabehan. Nu ngabedakeunana waditra mah aya nadaan, tatabehan mah teu aya nadaan ya. Ras tatabehan mah atos aya ti waktos manusia primitif ya. Mung sakitu barudak pangajaran ayeuna mugi paham, wilujeng diajar, tetap jaga kesehatannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga bermios.